bisa nyanyi lain atau nyanyi teh judulan sok bebas tanya penonton Sobi Manawi percaya ke abdi nyanyi. oh Ibu percaya teh kami mau nyanyi mohon atuh. Orang sorangan ibu ieu teh katawis lamun di kota Bandung mah MC paling ngetop. Top badak, top mau. Tok maledokan besar area. ya Lain jika kemar siang Mas Lina. ayang ira si JTX Ya orang kemarsial. Kemarsial. Bagaikan pinang tak terbelah. Oh cucukan gitu. Udah sih menjadi cucuk nama. Orang daging ngungkul. PRT, PRW ayo PRW ya. ya Banyak khusus PRW-an. nya Hari ngomong teh ulah disakalikeun. Hah? Manya Bapak RT teh aya Bapak RW, ulah Bapak RW-an. Ulah. Bapak RW ada tegenangan Bapak RW ya. Aduh nafsu Mode kadarinya aing nafsu tak balik ke dia urusannya panjang ya. Jangan jual apa. aya awak leutik aya nafsu gede Ya gitu dah jalan maletik masuk pinter. Nah, makanya pinter. Jeung bujur. nah gitu Cik orang nyanyi. Pada tengah hibur warga masyarakat Kampung Dano. Oh itu Kampung Dano. Toba. Dano we. Nya. Oh. Saha? Ari si Otong teh saha? ngarene Urang mah teu waut lain artis mah tuh. Oh, benar. atau cing hayang nyawa ngarene heula cing Moal balik ke sieu mah. Mau balik. Sia naon? Oh, saya kan mah resep sama jenis aing ngomong. kata laur jeruk maka jeruk ih Oh, saya teh tek jadi awewe jadi laki gitu pantas kehet sih. Sok sih jadi awewe dari ripuh atuh. ripuh gitu Jadi laki jadi ripuh kieu kamu jadi awewe atuh. asa beuki di ledek mana tuh Anjing. Nah, palawur jata mah. Palawur. Tina nyabak bujur. Maju teh ka hareup. Kana naon? Karena si Anton Setiawan. Gitu. Orang nyanyi naon. Pangabisa naon. Urang mah make musik mah Mesti aneh. anu ieu teh atuh musik akapela teh. Akapela. Oke, apa akapela? Akapela apa? Bae sora drum. Anjir. Sora drum. Dani sora gitar. Treng. Lamun cek di dieu treng. Oke. Ayo urang jadi naon? Sora anjing. Ini suara anjing kumaha sih teh? apa akapela gitu. gitu Kumaha? Treng. treng Hegak. sia sok pokona cita-cita Iya teh musik saliti anjing. apa akapela gitu Karek ngadenge aya musik anjing. ya banding backing vokal Didinya sama. Ya contohan heula kumaha? treng Pop cuap. treng treng Letana kurang panjang. Sok. Aing mah kaura jadi anjing, we teh pika sukses. amin Sok. treng Cuap. Kurang panjang. Sih dah ya itu orang mah ngomongkeun batu mata kono. Karena tauhid deui wae. Abang murid apa? cing saleh-saleh Orang mah teh siapa? Gaul jeung siapa ieu si bapak jadi teuing HTT jadi
kumahanya karena agama teh kuat aduh lekat gitu oke sih yang minimal paham lah oh paham udah kita ada so kalau anjing kan kudu kumahanya so masa pantas na anjing pantas so anjing we kumaha anjing so anjing tak kenah gitu ngomongna anjing lo kumaha anjing aduh asa teh kenah bae ngahegak naman ku anjing-anjingan anak karena mah ari nyebut anjing kita kumaha henteu pik gitu oh hidup jadi anjing ulah anjing we oh atanapi treki gitu nya bolboso lah jadi si Mari Martek nih anjing ngaran bolboso ya aduh cek trek bisa euy deui terus kenapa cek ternaon metro panuju teh kapan eta ngalelna ayo seserian tukang sok ieu nyetrum hanya orang balik ka dia di kampus masa bos nyanyi enak mah nyanyi sebenarnya nyetrum lamun kitu mah iya nyetrum kieu nya cekeun engke mah kumaha euy punade atuh bisi rabies lantaran nurut anjing iya resep kurang resep berani jadi trio nah saya orang nyanyi weh nyanyi naon orang nyanyi aya kieu pan kumaha mungguhi atam nadana kitu nya nadana sakitu nadana sakitu muninggal motor nu alus cek didinya geni sok hayang numpak bisa kurang mah ukur numpakan hayang numpakan geni heeh sabet hayang numpakan geni bet hayang numpakan sekolah beres halus ke masalah kebrokala ai masa aku tumpakan mau orang mau tuman beres siap hah oh udah kudu disawer ke Padi Bambang ai bang cicing wah atur ama ini buat ngaran ama bang cicing muninga motor nu alus dan diheula geni sok hayang numpak joget muninga mobil nu alus moka sakitu genang eta lagu gening nama genangan kan pas numpakan ini sih teh boro-boro ditumpakan teh enggak gitu daripada alek apaan cari tanah ge numpakan teu bisa diganggu gugat tapi kan kata-katana numpakan ini kamu ditumpakan kurang ke ngapa tuh balikan deui pertama kebenaran dia pan didinya posisinya si Alek jadi posisinya kadinya teh nini tong atuh nomor leutik atuh da urang-urang muninga motor alus bener we numpakan sabaraha ya 1 2 3 eta teh karek tipe Haji Bambang eta teh Haji Bambang ai tipe teh heeh eta mah sesana lain tipe teh bisa ai PRT aya aya taksi bener PRT aya numpakan PRT ai si RT kakak ngajar kuring mah ajrih ningal pareng teh
RT, Pak RT sayang. bahasa Ya, nanaon ge sebetulnya mah di antara aparat anu juara mah RT. Nah, di antara segala pejabat. Karena RT mah anu sok kaririweuh. Heeh. Nu lain di luhur mah hare-hare, Pak RT mah ini kamari bahasa bansos teu datang teh dicemburukeun. di ama keluarga Itu di kebagian teh gini. Ada eta mah luhur RT. Padahal RT mah pada RT mah teu naon-naon Karunya teh. teh ka dieu teh 50 ge bae lah. Eta geus dipuji Pak RT. munia motor nu halus dan sok hayang munia mobil nu halus ditumpahkan ngap atuh ngap sok dia ya nah ini maneh kurang ditumpahkan Oh, nyata. atuh urang sok herat heula iya iya contohan sok nyakuan duit ya parah kumaha sia teh Pak Polin kumaha kudu jelas sia teh ngomong oh lamun aya nu saweran dari aya piatu sia teh lamun menang duit di saweran suku beuki nilap kitu oh da urang hayang nilap bikin daripada nilap bikinnya urang mah hayang Baik. bikin tukang tipu masalah duit mah orang maka jadi ribut aja mitoha hancip naon deui ieu sok atuh sok kieu contohan sok kieu contohan Contohna kumaha? ha jika pieu sok kumaha mulia mobil nu halus hayang numpahkan mobil halus panas sekali geni berkaya oke ayu murah siap udah karena macam mana aing teh diserang ditumpahkan apa yang tapi kamu modar atuh sia si orang teh nu maotkeun teh nyaho sekolah ditumpahkan atuh aing mah dan matur nuhun ke Bapak di mah ha RT kumaha? PRT tong ap sepinya PRT yang lagu naon ulah Mang Ujang coplok enak iya Bapak RT RT ya. ulah sok ulah ngomong kemana karep ka PRT meni ganteng kieu hari dibere lamun di artis siga saha imun dina artis mah ieu teh PRT teh jiga naonnya luar negeri teh ningan saha terus hiji deui eta acan sih teh orang mikir Leonardo anu tukang musik teh nih wah nah teh Ronaldo tukang musik ya PRT yang lagu naon hayang lagu naon PRT PRT da ingat bodor mah mau aya geus heeh da jeung waktu geus penting balik ka Padalarang jauh paling ban meureun keung sok pikiran ku PRT mana lagi mana saweran karek 50 mana abdi kudu monokkeun PRT pan meureun eueuh nanaon teh Sok-sok jero atuh.
Berarti yang lagu naon? Gadurana teh. Sumut ya. Sakiwani eta teh yang karana teh. Itu. Tahu rana mah. Ngomong rana keramena teh apa rana pirang teh? Heeh. Siun. Janda pirang. Oh, pancana teh rana sih teh. Lain janda pirang lain gede ambeknya. Urang mah cek urang ulah di kikituan sok darah tinggi urang. Apal obat darah tinggi? Hayang apa? Hayang darah tinggi tadi ibu ayo. Ayo. Hayang apa obat? Hayang apa obat? Ibu-ibu. Darah tinggi dah. Nya. Salah ini. Cinya mah darah tinggi darah kotor. Nah, lamun ibu bapak atau aa di dia sadayana di tim galaca ngarasa ngaros teh enak badan. Utamina pangeun eta teh dari dasarna nyata darah tinggi. Darah tinggi. Obat teh seueur pisan bapak. Diantawis. Seueur di warung-warung. Keresan mun biasa mah tiap dinten ngaeueut minyak kletik. Terus Apa minyak kletik? Apa? Isuk-isuk sakali, kurit sakali. Jantan 2 kali. Jantan 2 kali. Terus? Nah, entos saja gitu. Jadi ketika engke darah naik, leueur ibu tah. Pokoknya kan wes Kayak gitu tadi kan rasanya. kapan leueur, aing minyak leueur, pan mah nya oli kudu dihakan. Minyak mah aman. Ya, bener tuh. Jadi ibu-ibu lamun darah tinggi katun nganggo minyak kletik. Sanes pakai urut mungkul minyak kletik tadi. Jadi pere non darah tinggi timbul kolesterol. Pindah penyakit. Aduh, aing. Dan gitu. Ya PRT kemana lagi sebenarnya? Lain apa ya sejarahnya bisa jadi kieu? Sejarah iya tuh ya. Urang urang mah deket jeung indung sieu teh. Deket. Terangaan bisa. Deket gitu. Jadi caritana mah kieu cik musik sedih, musik sedih. Kumaha Era mangga bae atuh kan bae. Kumaha urang hayang nyangor. Jadi baheula ibuna gitunya. Hoyong gaduh putra anu kaset oleh kumaha. Dah dina pas keur ngidam. Dina pas keur ngidam. Apa-apa. Saya musik pahlawan modal sih. Atuh kan ulah lagu kitu maksudnya lagu itu tukang urang Cimatang geus ngemaiki teh balik di kaluhur atuh. Kumaha? itu tukang pianona Musik sedih cah. musik sedih. Mun bisa mah maneh piano tapi ka ceuring. Muncul inget-inget dosa. Bener itu tapi era di beja-beja kieu. Ame-ame terang yang anjeun bisa jadi kieu teh gitu kan. Sok waktu kapungkur kan di nalika mamahna nuju ngidam kirang langkung 4 sasi. Hoyong gaduh murang kali. Ini bau gitu. Kesedihan tuh. Janten pas dina kandungan 4 sasi teh ibu nanti hoyong gaduh murang kali anu kaset. Nah gitu. Panjang nepikeun ka brol we kitu nya. Caritana mah ada lila teuing. Brol ka labdunya. Lalaki kaset marem pereng koneng irung mancung. Naon teh bisa jadi kieu? Boga cita-cita, boga nadar. Nu janten sapuna teh lamun brol ka alam dunya barjeun kaset erek ditumpakeun kana mundi. Caritana mah ditumpakeun kana mundi. Baikeun ka dieu, talian we ka dieu ya. Si supuna teh. Ieu na diasupan awi ka dieu ya. Terus teh mondingna ka balong. Tah nepi ka kieu. Ya Allah eta Otak carita panjang gitu. Baheula nyaritakeun baheula. Si Junet mana karep ngomong teh aing baru sedih. Inung urang lahir urang teh itu buat kana muni mah kieu teh. Aing balik ti dieu inung urang dibales. Ulah. Inung rek bapak yang serahkeun anak ku aing dibales. Ulah.
balik di dia balik mau nginum kurang kuai dibalikkan disarwakan itu bahkan karena gajah sih banyak gitu serius asli baheula jadi orang itu dibungkut ke dia dibungkut karena muning haji eta muning mah ya kene wonya mesti dijual muning nama aduh berarti orang kudu nyebut bapak kamu muningnya apa ngurus orang aing ngurus eueuh geus eueuh dijual muning oge untung orang boga papang bang ya wah untung orang eneng sos aya ya wae yang ieu mah lamun diajak nabu sok hararese nah telat wae waktuna si mah Korea sok nelat waktu gitu orang teh lempang yang sorangan urang perjalanan 5 menit jadi 2 jam pan meureun manehnya nempo atuh teu kudu cepet-cepet jam deui kamari masak telat teh urang teh amak mang euy bawa motor urang motor babeh urang teh anu Supra teh Supra bapak teh gini nu Supra X kan teu da misalnya teu bisa tarik motor kolot gitunya motor kolot aduh tuh bangun di giro tuh wah apa Jack Acton anjir orang jadi apa harga diri itu wah gudang majalah set wah jauh cuma nanti tuh wah ketinggalan gitu urun anjir di pom bensin wah tuh aing urun aya ditungguan benernya motorna ieu datang mana teh bagi di Asia naon maksudnya di gerung-gerung motor hareupeun aing dicewang ku di dinya anjir sia naon maksudnya di gerung-gerung peda motor maneh cetek anu gerung kitu hargaan Supra atuh cek urang teh begitu konya hampura cenah hampura naon lah hampura can lebaran cek urang teh abdi teh teu kuat aya luadol lain ngomong atuh make plan kita yang modal gitu urang teh mari susul atuh aduh ai sugan teh waktu teh lain eta urang teh telatna mah gara-gara salah paham salah paham si eta tah da eta teh jadi ambek dikukut teh jadi dulur eta mah jadi dulur mah syukur tapi teh nganggap adik cenah nganggap ada ciga anak-anak anak naon anak babi kada jeung tanya deui atuh ya anak manusia aku juga punya manusia pengen jika bagong bernuhun baik orang disebut bagong kurunya kujuri jarian naon itu naon dia sok atuh nyanyi bisa nyanyi lain atuh nyanyi teh judulan naon sok bebas tanya penonton cobi Manawi percaya ke abi nyanyi ibu percaya teh abi mau nyanyi mohon atuh orang sorangan ibu ieu teh katawis lamun di kota Bandung mah MC paling ngetop top badak top mau top maledokan besar area ya lain sika kemarsian mas Dina ayang ira si jet orang kemarsian bagaikan pinang tak terbelah cucukan gitu udah sih iya menjadi cucuk mama orang daging ngungkul PRT PRW ayo PRW ya ya banyak khusus PRW-an hari ngomong teh ulah disakalikeun manya Bapak RT teh aya Bapak RW ulah Bapak RW-an Bapak RW ada tegeunana Bapak RW ya kudu make jeda make titik make koma Bapak RW ngungkul gitu siap lagu naon aya lagu naon cobi ibu yang lagu naon Bu cobi yang lagu naon ya domba diadu domba diadu geus domba deui apa lagu domba diadu domba teh di mandian kukuri domba teh di paraban kukuri domba teh di paraban kukuri lila jadi rene kumane atur nuhun sana eta mah bodoran Anton Abbo eta mah selabatur domba teh di mandian kukuri domba teh di paraban kukuri domba teh di sanguhan kukuri lila jadi rene kumane atur nuhun sami lain teh kok nama bawang nama lain
Oh. Lain ke kukuring pek baik ini mau ngasaan pek kuman lain kuman lain kukuring tomat pek mandian kukuring tomat di paraban kukuring tomat di kabanan kukuring kumane lain kumane kusaha kukuring pek kok tadi agehan oge mangga lain pekan cenah loba lagu lain kitu kumaha lain kumane kusaha kukuring kita barusuh oge barusuh teh kumaha jadi dia gitu jadi dia saya dihajar wae saya teh hogur gitu saya teh mah salah Anton abok abok kumane itu YouTube gue udah ngomong. Oke, nyanyi namanya. Nyanyi. Tapi ulah dona kuring eta. Lagu naon Nabi mah asal ibu-ibu di dieu nyungkeun. Insyaallah nu arapal. Insyaallah nu ku abi ibu-ibu nu nyungkeun ku abi insya Allah dilagukeun lamun aya ngeujeung ku kulutus. Wah, nya da kudu daun terbatas. Laguna apa didinya mah katalah penyanyi rock and roll. Katamu Tah cintaku berlebihan. Wih. Orang panggil aku MC. Karena bebas karena karena bebas. Ya, saya lain karena bebas maksudnya. Soalnya nu pantas saha gitu. Lain kita panggil bebas menyambut. Hadirin yang berbahagia. Kami akan panggil artis dari Jawa Tengah. Mana laras, Jawa Barat. Oh, Jawa Barat. Tapi mah tengah-tengah harus dari aku di tengah-tengah. Oke. Dari Jawa Barat. Ya. Siapa dia kalau bukan? Ya. Siapa tadi? Artis jadi ya tuh. Artis jadi. Iklim. Salem. Oke. Salem Pak. Salem. Kita panggil. Inilah Salem Pak. musik Anas aing geus punah pohon deui teh teh mah. katam bisa laguna eta teh karek lagu pop. Lagu dangdut bisa teh asli dalam pandangan manusia. Eta lagu naon cing atas kasidah teh. Kasidah, Bisa eta. Bisa. Tong. Daun menta eta mah lagu mahal. Ya, lagu dangdut. Naon? Penonton, aku mohon maaf. Oke. Anu kitu mah tuh. Bisa eta. Bisa tuh. Oh, penonton, aku mohon. Cucu Cahyadi eta teh. Cucu Cahyadi. Siap, 1, 2, 3. Penonton, aku mohon maaf. Suaraku tarik serak mah naon eta tuh? Tadi ulah eureun, nanti eureunkeun. Bisa serak. Kedah serak. Nah gitu mah. Urang pan best friend. Perhatiannya. Iya. Kalau haridan Terus neng cucu atas. Nah teh Atas cekak atur nuhun. Neng cucu. Apa cucu Cayana? Hanya. Ya. Siri mulat bisa. Naon. Digantungkeun kitu. Asa teh kumaha pipikiran. Sipak. Gantung bener tuh. Ini deui gelo di. Apa grup perang bae sarua gelo. Deui ah. Hoyong gantung. Jengke atuh.
Aduh ya. Si iya nih tanah harodang orang jadi harodang. Aman ya kan. Aman itu. Cing ada dinya. Harodang. Yuk, Cucu Cahyati. Penonton saja mohon maaf. Serak. Kedah minum, bisi batuk lain guna naon. Serak. Cucu, Jaga apa ya? langsung. Cucu sora dikit. Penonton saya mohon maaf. Suaraku agak serak-serak tapi serak terus. Minum. Ayo main lagu tak minum wae. Abang geus ngomong serak katanya. Emang laguna setan. Aing muhak atuh. Sekali emang setan. Aing sok Sadani. ayo sedani. Sok. Kurang aja karena saya bunga saya sia. Sok. Atuh. Oh, wah. Sok. Sok aing kajet sing bubar grup aing mah sok. Buru ah. Penonton serak minuman kowe. Sok. Penonton, aku mohon maaf. Suaraku agak non. Minum. Agak non. Si angeuskeun atuh. Agak non. Oh, deui. Serak. Oh, Ah, minum sia. Ngomong serak. Minum. Oh, dan bisa. Aku ngomong nu bieu. Minum. Saya janji ngomong gitu atuh. Urang kita nyebut ngomong eta. Ngomong naon? Eta. Ngomong naon? Eta. Serak. Dah. Minum. Sok. Pokok. Nah, siap. Balas aing sumpah. Iya. Sok. Orang dia ngomong naon? Naon? Ngomong naon ya? Kucing balas jalan deui. Sok. Sok. Penonton, aku mohon maaf. Suaraku kok suaraku Agak teruskeun agak agak naon? agak anjing agak setia Ngomong agak teruskan. Agak-agak bak serak ngomong serak penta keramat sapaan teh. iya lagu nyelakakan teh udah amak atuh udah hayo serak-serak bahasa yang balik video Nanti orang bakal pindah ke Mesir kemu ya, itu nah ieu batur eueuh kabelan urang aya kabelan eta yang nu kabelan yang nu tuh geus kagok geusan tadi nantepkeun tah kitu ibu penginten tadi mau ada salami da itu Ke mana? langsung diantosan abis teh langsung enak teh ka bumi wih dan tesan usaha Saya kayak ku gitu. pun bojo kumari pun bojo nuju kareresan apa di bumi CF gas lain dah kebayangnya ieu pamajikanana naon pokoknya pamajikan si ieu mah jagung badag Golis nya. golis di sakieu atuh Wah, eta lamun kitu kumaha? nya kurang didudut kasar kieu kudu ngagugu Oh, bener. lain kebayang lamun mama yang nen Kabayang orang. urang mah tara Panjanggungnya. kieu langsung nyoporkeun pas atuh di betot saya cenah jeung nen atuh kan budak nen mah lain apa budak sok ngamak kurang mah Oh. ayah cenah tong nen we kasih mama atuh pas abi nen buroko ulah nah ngomong pamajikan tidak ada jodoh pandi bagja cilaka terus ayah anu Ngatur. parinter geus kalolot Oh, ingat deh. berarti urang oge lamun kieu mah aya pasangan anak Heeh. sok senaos jangkung tapi aneh nanti eta pamajikan didinya mah geulis
cek kurang ya teh menang ancam itu hak wae gobedog mau tadi kawin aing bunuh diri aing itu lagi kadek kurang dek kadek sorangan oh nya atunya karunya cenah gitu ada sugan teh boga hutang awi dinya teh kurang bunuh diri cik kurang teh oh nya bios atuh bios gitu kan ulah minang teh nya niat bunuh diri bisa gitu ya gitu ya segala bisa enak ke Pak RT berhubung Pak RT mah orang dia bager pisan kemungkinan Pak RW ge bager kemungkinan mah mudah-mudahan orang dia sadayana sing sarehat insya Allah mudah-mudahan tahun depan orang biasa potopang tetapi di acara HUTRI nu ke-78 ieu mudah-mudahan cita-cita orang untuk acan di hontal di tahun ke mudah-mudahan sing kawantal anu acan aya jodoh sing menang jodoh amin nu acan beunghar sing enggal beunghar nu acan katana suci sing enggal katana suci urang saeng doakeun amin ya pamungkas si kuring ieu mah etang-etang kadeureut kanjeng Allah subhanahu wa taala beres urang jobian aya mi dua cinta ya beraka konten Misuan Cinta kita awas ceket-ceket kita kakak semua mau jadi luhur cokok kumaha oke tangan di atas tebodo apa itu bos aduhnya karuna ini ayo ya sama balik ke joget di atas tulang layangan mengat kapakan di langit asih munggaran diri layan layan ayo karung-karungan di atas cinta kapakan luka teuing ka mana di atas